Alhamdulillahil azizil ghaffar. Jika anu garaga akan pertanyaan sarole maba panunggaluyan ini aki anu jalembar rezeki paranjang yuswa masih dino ngawaos mun ngawaos ngawangko ngabas wartos nu atos. Ngabahas wartos nu atos masih di Liga Malawi Spiritual 2020 orang lapangan grup Nugareli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampes. Lembeta grup naon namanya teh? Almasobi. Di mana kawitna? Di Cisurupan. Cisurupan. Paling mana? Babakan Garut Ciseros. Paling mana bumina Pak RT? Upami ti Masjid Agung ka mana? Kapani wetan. Upami ti Jalan Aspal? Upami ti bumina Pak Bupati Garut? Oke, kanca mitra sadaya, urang cobi taros. Di tahun sabaraha neng ada mal grup teh? 2018, 2020, 2000 hiji sakedap deh tos bade 3 tahunnya. Tos janten juara naon wae? Nah, aku mujud. Tos kantos ngiringan festival di mana wae? Cigedung. Ansarul Huda. Nurul Mutakin. Atos. Nembe 2 kali. Ieu teh nu katilu? Hoyong janten juara. Amin. Kanca mitra sadaya kedah didoakeun. Ieu lebar murang kaya teh gareus teh. Damun kongang ku abah ieu rek di aku anak kabeh. Soalnya pami dijadikeun bojo mah moal kersaeun. Neng, upami dina ngawaos mah aya challenge, aya tantangan. Kedah ngawaler babasan Sunda. Nah, ya. Di antawisna sepuh kapungkur sok aya babasan kieu, pait daging pahang tulang. Kan uningan. Pait daging pahang tulang. So. Amis naon? Amis daging. Apa amis daging naon? Amis daging mah ya. Amun kagak aku Amis daging mah babari. Babarian kaserang panyawa. Karena mina amis daging. Tak upami pait daging pahang tulang mah sabalikna janten kuat. Tah aya deui buta tulang buta daging. Ayo. buta tulang, buta daging. Nah. Tidak tahu? Untung. Anda salah. Upami buta tulang buta daging teh keur meujeuhna bedas, keur meujeuhna kuat, keur meujeuhna sumanget. Jadi tak neng-neng teh ieu teh upami dina babasan Sunda mah disebatna nuju meujeuhna buta tulang buta daging. Kana tuang rewong, kana bobo ngorok, kana lumpat tarik gitunya, kana minta duit pangresepna. Ya. Kadang sekali-kali nggak bobodo kayak itu. Eta teh disebut nanti nuju buta tulang buta daging. Cuma biasana langkung pas dialamatkeun ka murang kali atanapi rumaja pemukeun biasana nya. Eta mah si eta mah anak Mang Soleh keur meujeuh buta tulang buta daging. Eta geuranya buding diangkat hiji. Kuat berarti nya. Kuat.
Wilujeng ngiring tandang mugia janten Juara. Amin. hatur nuhun. Sami-sami. Salatullah ala tohal yamani. 3, 2, 1, action. Tarik ses. Semongko. Kini Iya. aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra sadaya, dulur abah nu jauh di Pelemburan, nu anggang di Padesaan, anu dumuk tetep nganak di Lembur Matu Banjar Karang Pamidangan. Nepangan deui. Ngawaos, mun ngawaos ngabangkong ngawangkong ngabas sortos nu atos-atos. Ieu nuju nepangan kanca mitra urang nu gaduh hajatan, hajat virtual. Kunaon disebut virtual margi hajatna nganggo online, nganggo media sosial. Di antawisna informasi nu katampi nuju aya hajatan Liga Marawis Virtual 2020. Aya puluhan penggiat marawis ayeuna di tempat ieu nuju kompetisi. Di antawisna aya neng-neng nuju gareulis. Sampurasun. Rampes. Urang taros nu pang tengahna. Jenengan anu saha? Ada Sinta. Cinta. Jenengan anu saha? Nurtita. Arti. Adinda. Silva. Dedet. Deani. Amelia. Tima. Dea. Kami dari Marawis Hasimia. dari apa? Hasimia. Bukannya dari tadi. Kanca mitra sadaya, ieu penggiat marawis anu garelis geulis camperenik ditetepi hareup sieup ditinggal ti tukang lenjang dalamun kongang sadayana didamelkeun anu kahiji. Bohong ketang bohong. Tadi nanti mana di Samara Di Rancabangot Tarogong Ranca Bangot Tarogong Jawa Talet. Barat. Tos Marawis dari Sulawesi Utara. Tos sabaraha nih Yuswana grup Marawis tadi dikelola. Kira mau Neng. 10 tahun ya? 5 tahun. Sudah 5 tahun. Janten juara naon wae? Janten juara Marawis. Si Neng bodor hutnya, bodor wae Neng. Bercanda. Di mana wae janten juara teh? Seueur bukan di Seueur aku nu hiji nu embon. Bandung juara naon? Gaple. Juara pencak silat. Marawis. Juara Marawis. Di Bandung kantos. Di Tasik Raya, Sumedang kantos pertandingan di mana wae? Samarang di Garut. Upami di Liga Marawis ieu anu kasabaraha ngeuringan? Pertama. Mohon da aya nagan daya. Numutkeun Neng. Kumaha kegiatan ieu? Menurut Nyon numutkeun Neng, saur Neng, persepsi Neng, pandangan Neng kana kegiatan ieu. Insya Allah terlalu wow lah gitu. Sesuatu banget. Kumahanya tidak ada duanya. Tidak ada. Neng, ieu kan nuju dina acarana channel Ngawaos. Ngawangkong ngabahas wartos nu atos-atos. Aya pertarosan dina babasan sepuh kapungkur. Ditetep ti hareup sieup ditinggal ti tukang lenjang. Eta maksudna kumaha? Nah, saha nu rumaos? Hah? Ditetep ti hareup sieup ditinggal ti tukang lenjang. Eta teh mojang priangan kan gitu. Nah, hartina naon? Gelis terus badannya bagus terus kece badai semampai sesuatu pisan. Leres jantan memang kanca mitra sadaya upami aya babasan sepuh nu nyebat ditetep si eta mah ditetep di hareup sieup ditinggal di tukang lenjang
irung kuung-kuungan, gadondog sapotong, halis ngajeler paeh, gitu nya. Eta teh jalmi atanapi istri anu identik sareng gelis. Makanya di hadapna aya kalimat gelis camperni endah na nabi. Tah kan sami tersadaya nepangan grup anu nembe namina sekali deui Huruf Hashimiyah. Al Hashimiyah. Ente Hashimiyah. Nah hajenengan bet Hashimiyah. Tuang ramah Hasim. Atau nabi pesantren. Pesantren Hashimiyah. Hashim. Jantan kana marawis Al Hashim. Jantan gitu. Nuhun neng sadayana wilujeng pandang mugia janten Juara. Amin. Tak akan sami tersadaya sok betah upami ngobrol sareng mojang anu lalenjang, mojang anu garelis sok embung ingkah. Tapi da kumaha tuh waktosna teh seet. Tetep di channelna ngawaos mun ngawangkong ngawaos atos di edisi Liga Virtual Marawis 2020.